Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. 2 poe ti harita aya anu hajat nikah di kota Kana di Galilea. Ibuna Yesus aya di dinya. Yesus oge diulem jeung murid-muridna. Sanggeus anggur inumeun beak, ibuna Yesus nyarios ka anjeunna. Nu hajat teh seepeun leueteun. Yesus ngawaler. Ulah disaurkeun ka abdi. Margi abdi teu acan dongkap kana waktos. Tapi ibuna terus sasauran ka tukang-tukang laladen, saurna. Engke lamun anjeunna miwarang naon-naon, pigawe bae. Di dinya aya tahang batu wadah cai, paranti wawasuh sakumaha adat agama urang Yahudi, pieuseunana masing-masing kira-kira 100 liter. Yesus marentah ka tukang-tukang laladen, saurna. Eta tahang-tahang eusian ku cai. Tuluy diareusian mani laleber. Geus kitu saur Yesus, siuk saeutik, anterkeun ka pamangku hajat. Seug dianterkeun. Barang kumanehna diasaan, cai teh geus robah jadi anggur. Manehna teu nyahoeun kumaha asalna. Nu nyiuk jeung nganterkeunana mah puguh bae nyahoeun. Tuluy manehna nyalukan panganten lalaki. Seug ngomong kieu. Biasana anu dikaluarkeun ti payun teh anggur anu pangraosna heula. Upami tamu-tamu parantos wareg nembe ngaluarkeun anu sedeng-sedeng bae. Dupi ieu sabalikna, nu saena dipandeurikeun. Ieu kaajaiban di Kana wewengkon Galilea teh. Kaajaiban anu pangmimitina dipidamel ku Yesus nemongkeun kamuliaanana. Murid-muridna jadi palercaya ka anjeunna. Geus kitu Yesus jengkar ka Kapernaum jeung ibuna, saderek-saderekna, murid-muridna. Di Kapernaum ngendek heula sawatara poe. Hari raya Paskah geus deukeut, kusabab eta Yesus angkat ka Yerusalem. Barang lebet ka bait Allah, nyampak di jero loba jelema keur daragang sapi, domba, jeung manuk japati. Tukang nalukeurkeun duit oge loba, keur dariuk nyalang hareupan mejana. Ceug anjeunna ngadamel pecut kurara, tuluy dianggo ngabuburak sasatoan ti jero bait Allah. Sapi jeung domba disarabetan. Meja-meja tukang nalukeuran duit dibalik-balikeun, duitna mancawura. Ari kanu daragang japati saurna teh. Bawaan kaluar. Gedong ama kami ulah dijieun deui pasar. Ras murid-murid aringeteun kana ayat kitab suci anu kieu. Hate abdi nun Allah. Asa ngentab bawaning ku deudeuh ka gedong ama. Gegeden-gegeden Yahudi daratang ka anjeunna naranya. Anjeun bisa nyieun kaajaiban naon? Pikeun nandakeun boga hak ngajalankeun anu sarupa kieu. Yesus ngawaler. Ruag ieu bait Allah. Ku kaula rek diadegkeun deui di jero 3 poe. Diadegkeun deui di jero 3 poe. Ceuk eta para gegeden. Ieu adegan teh dijieuna 40 genep taun. Padahal anu dimaksud ku Yesus mah ngeunaan salirana, lain eta gedong. Nu matak engke sanggeus anjeunna gugah deui tina pupus, murid-muridna bakal aringeteun kana ieu pilahir, sarta percaya kana unggalna kitab suci jeung kanu geus disaurkeun ku Yesus. Salila Yesus di Yerusalem sapanjang pesta Paskah, loba jelema anu palercaya ka anjeunna dumeh narenjo kaajaiban-kaajaiban damelanana. Tapi Yesus ku anjeun teu percanten ka maranehna. Sabab uningaeun kana tabeat maranehna.
teu kudu dicariosan deui anjeunna mah tabeat maranehna teh. Lantaran geus uningaeun kana eusi hatena masing-masing. Sakitu dawuhan Gusti Allah.